Tor Imam Ghazali ahlak junjunan teh cirina nyata Kangjeng Rasul mah sok ngamulyakeun tatangga. Urang sok parasea jeung tatangga pan? Ya. Eta teh naon mana ahlak Kangjeng Rasul? Tatangga urang teh eta teh nu bakal dipenta tulung pangheulana. Upami ibu kahuruan nu bakal nulungan saha? Tatangga. Lamun teu damang sanu pangheulana tatangga. Maka kadami kanyaa ka tatangga. Upami angkat-angkatan sing emot ka tatangga. Ibu angkat ka mana? Ka Jawa, emot ka tatangga. Bagi tatangga. Eta tatangga bakal sakoret-koretna tatangga lamun dibageran bakal bageut. Nah akhlak urang teh kadang kawis dina masalah ruqyah urang. Jeung tatangga urang jeung api lain. Rek tatangga anu saagama, rek tatangga nu luar agama mah kana dihargaan. Dasar Kanjeng Rasul kadang ngamuliakeun naon? Tatangga. Sasaha we tatanggana? Rek nu bager, rek nu baong, rek nu soleh teu soleh, muliakeun urang tatangga urang. Da engke mah nu bakal nulungan deukeut di mana karepe teh saha? Tatangga. Tah rasa iman ka junjunan teh sapertos kitu. Fa'aminu khairon anjeun kudu iman ka Kanjeng Rasul. Hatosna iman teh percanteng ka Kanjeng Rasul, laksanakeun akhlakna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panginten eta di antawisna